Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina danget ieu urang masih kena tiasa silaturrahim silaturrahmi. Urang teraskeun ngaos kitab Alfiyah Ibnu Malik kana bet anu ka-8 sareng ka-8 dina bab al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Al-kalamu hari ieu eta bab kalam. Wa ma yata'allafu minhu, wa ma sareng perkara yata'allafu anu susun-susun kalam minhu tina eta perkara. Kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Kalamuna ari kalam urang sadaya ahli nahwu. Labdun eta lafad mufidun anu maedahkeun kastaqim seperti lapad istaqim. Wasmun jeung eta kalimah isim, wa fi'lun jeung fi'il, summa harfunil kalim, summa harfu teras huruf al kalim ari kalim pirang-pirang kalimah. Qauluhu musannif, qauluhu kalamuna al-ayah. Dina ieu bait musannif bade mertelakeun kana ta'rifna kalam. Mungguh ahli nahwu tur ngabagi kana kalim. Sareng bade mertelakeun kana qaul. Sareng deui yen saanya-nyana kalimah eta terkadang diseja ku kalam, tegesna disebutna kalimah tapi ari maksudna kalam. Seperti kalimatut tauhid, maksudna kalam tauhid. Dina ieu bait ibarat musannif takdim takhir, artina niheulakeun anu pandeuri mandeurikeun anu ti heula. Samalah aya ngabuang takdirna jeung susunannana. Kalamuna labdun murakkabun mufidun bil wad'i kastaqim al kalimu wahiduhu kalimatun wa hiya ismun wa fi'lun summa harfun.
anu pihartieunana ari ngaran kalam mungguh urang sadaya ahli nahwu nyaeta lapad anu maedahkeun tur anu murakkab kalawan bahasa Arab seperti istaqim. Ta eta lapad istaqim lapad anu maedahkeun sahingga genah didengena tur murakkab kumpul fi'il jeung fa'ilna tur bahasa Arab. Tahtina lapad kalamunna nepi kana lapad istaqim musonib mertelakeun ta'rifna kalam. Dina bait anu kasalapan wahiduhu kalimatun wal qaulu am wa kilmatum biha kalamun qad yu'am. Wahiduhu ari hiji-hijina eta kalam kalimatun eta kalimah wal qaulu am wal qaulu jeung ari kaul am eta umum. Wa kilmatun jeung ari kalimah biha kalawan kalimah kalamun qad yu'am kalamun ari kalam qad yu'am eta terkadang diseja ieu kalam. Penjelasanana sedengkeun tina lafad wasmun nepi ka wahiduhu kalimatun eta mertelakeun kalim jeung kalimah. Ari anu disebut kalim hiji-hijina eta kalimah. Tegesna ari kalim teh jamak ari mufradna kalimatun. Ta eta kalimah aya 3 kahiji isim, kadua fi'il, katilu huruf. Jeung ari ngaran qaul eta umum. Tegesna kalam bisa disebut qaul, kalimah bisa disebut qaul. Kalim oge bisa disebut qaul jadi umum. Jeung deui ari anu disebut kalimah terkadang dimaksud ku kalam saperti bahasa kalimatut tauhid nu dimaksud mah kalam anu nuduhkeun kana bertauhid. Wallahu alam bisawab. Pamugia urang tiasa tepang deui dina lanjutan bait anu ka-10 sareng nu ka-11 di channel Ayah Sakti 4. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.